lamun urang nyaritakeun seputar wali, urang diguyur hujan ketika tanah tandus, tatangkalan layu di hujanan, masya Allah, iya karim ngeunah kajahuan ngeunaheunana menjet ke bos 100 kamari keneh geus beak daharna tiis di mana bae, masya Allah. Dek zikir tadi sarapan heula, padahal mah teu kudu ditita jam 3 geus sarapan ti heula, masya Allah mantep jasa. Nah ya kan tiis neleuwih tiis deui ketika aya siraman rohani. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Aya hujan cai, aya hujan ma'arif wal asrar. Ketika jelema istiqamah dina tariqah teu gideg-gideg, dek paharep-harep jeung bupati, dek paharep jeung gubernur, dek paharep jeung menteri, sekalipun presiden jelema tah mah kabeh ge isuk pageto ge bupati ge paeh, gubernur ge paeh, menteri paeh, kiai maot, beda setting bahasana, iya kan? Paeh kabeh ge. Jadi ulah kusebab deket jeung pamarentah gibeg, masya Allah. Kifudoli lamun cara mah dekat bupati beda, bupati hayang rada nambah ieu na tah, ieu jurig sebenarnya mah tah. Ulah gideg dek sahat dek sahat sarua makhluk Allah, ketika bener benerkeun, ketika salah salahkeun. Tadi Pak Bupati di dieu makomna makom thariqah nyaritakeun rahasia anu ngomong. Teu beres Bupati ya. Ulah sekali-sekali deui sia di makom ieu nyaritakeun bola. Ye sembarangan. Kemenang. Tapi orang doakan persitana supaya jadi wali. Ya, tuh bupati dah lah kena jadi wali, minimal wali kota lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulah sambarangan hayang ngabogaan ma'arif wal asrar, kudu istiqomah. Istiqomah sesuai jeung aturan guru mursyid. Hartina guru mursyid nunuduhkeun kana suluk. Suluk hartina ngambah, lain ngambah sangambah-ngambahna tapi ngambah di makom. Aya makom-makomna nu dibuat dina Qadiriyah wa Naqsabandiyah 9 makom. Makom tobat, makom sobar, makom zuhud, makom syukur, makom tawakal, makom khauf, makom roja, makom ridho, makom mahabbah.